Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa sadayana wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng tepang deui sareng Bapak dina pangajaran basa Sunda. Dina kasempatan ieu anu bade dipedar nyaeta ngeunaan istilah rakitan lantip. Hidap bisa wae tos ngadangu naon nu dimaksad rakitan lantip. Bilih aya nu teu acan jelas, mangga ku hidap tiasa dibuka bukuna sapertos biasa buku Sukapura kanggo kelas 8. Mangga dibuka kaca 47. Didinya aya contoh kalimah, aya 2 contoh kalimah. Kalimah anu kahiji sapa minadap teu muka buku tiasa ningali di handap ieu aya. Kalimah anu kahiji unina kuring keur nenjokeun nu meuleum sate. Sakali deui, kuring keur nenjokeun nu meuleum sate. Kalimah anu kadua, leuh ieu teh seungit nu meuleum sate. Sakali deui, leuh ieu teh seungit nu meuleum sate. Dina 2 kalimah tadi aya ungkara tanapi kecap anu sami, nyaeta nu meuleum sate. Urang tangtosna terang, nu dimaksad ku ungkara nu meuleum sate teh nyata jalmina. Jalmi anu meuleum sate. Enten eta kecap barang nu meuleum sate nya. Jelasnya jalmina. Nu macul berarti jalmina. Nu calik jalmina. Nu nyarita rupa jalmina nu dimaksad nu di dinya teh. Nah, tapi saupama urang nitenan nu dimaksud dina 2 kalimat eta teh teu sami. Anu kahiji memang laras-larasnya. Anu ditenjokeun teh nyata jalmi anu meuleum sate. Tapi dina kalimah anu kadua mah anu dimaksud teh lain jelmana tapi satena. Seungit nu meuleum sate. Sanes jalmina pan. Coba kabayangnya lamun eta kalimat hartina logikana luyu, berarti anu dimaksud teh berenang bau jelema gitu, tapi kan maksud namanya tak bau belum sate. Sekali deui upama ditilik tina jihad logika basa mah anu dimaksud seungit nu meuleum sate teh pan maksudna seungit jelemana gitu. Tapi dina paguneman sapopoe urang pasti surti yang nu dimaksud seungit nu meuleum sate di dinya mah anu kaangseut teh nyata seungitna beuleum sate. Tadina paguneman sapopoe dina kahirupan urang Sunda, hal sapertos kitu teh geus ilahar. Malah mah bisa jadi ungkara-ungkara anu kasebut tadi teh anu disebut rakitan lantip teh ya, geus mangrupa pakeman basa anu aya harti ataupun aya makna di satukangan harti anu sabenerna. Anu disebatna kedah surti. Nah, lain lanes kedah ngarti wungku tapi kedah surti dina ngamaknaan ungkara-ungkara sapertos kitu. Contoh sajena misalnya, duh ieu teh seungit nu ngagoreng peda. Nah, tangtu wae anu seungit teh lain jelemana tapi goreng peda. Nah, aya deui contona hidap misalnya ku ramah hidap gitunya. Dina hiji waktos di piwarang, "Jang, cik pangmiceunkeun asbak." Nah,
cik eta ku hidupna anu rek dipikeun asbakna atawa eusi anu aya dina asbak eta sakaroko atau napi tisu atau bala-bala sejen. Tah tangtuna ge anu bakal dipikeun teh si asbak eta nya runtah anu aya dina asbak gitu. Atawa anu di bubina kagungan hawu ya apal hawu ya hawu teh kompor tradisional paranti masak ya zaman baheula nah ayeuna mah geus daya gitu nya nyangu ogen kan dina magic jar. Nah baheula mah lamun nyangu teh dina hawu tuh kan tah eta ge sakitar lantip mah nyangu dina hawu pasina ge nyangu mah dina aseupan ya anu diteuneun dina seengna diteuneun dina hawu. Misalnya hidup dititah nungguan seuneu misalnya supaya eta seuneu teu parem ceuk inung hidup teh nyi asurkeun atuh seuneuna titah ngasurkeun seuneu ya. Padahal anu salarasna anu kedah diasurkeun teh lain seuneuna tapi suluhna anu aya seuneuan nya tiasa tina pangpung atawa pepetokan kai naon tah eta nya tah eta anu dimaksad rakitan lantip ya. Contoh sanesna baheula mah ibu-ibu atawa nini-nini beureunya ayeuna ge masih kena aya anu sok ngalemar ai ngalemar teh nyeupah ya. Dina bahasa Indonesia mah makan sirih. Tah dina istilah ngalemar aya nu sebat tampolong. Aya tampolong teh pamiceunan ludahnya, pamiceunan ciduh anu ngalemarnya biasa kan sok ngabulaeh beureum gitu ya. Namina teh tampolong. Tampolong. Hiji waktos ieu mah pengalaman bapak pernah kitu nya ku pun uwa resep pisan ngalemar. Jang pangimicieunkeun tampolong. Tuh pan lamun urang teu surti mah nya teu paham kana maksudna tangtu we balawer meureun eta tampolong teh dipicieun ka kebon gitu. Tapi henteu nya. Anu dimaksud pangmicieunkeun tampolong dinya nya pangmicieunkeun eusi tampolong tamplokeun ka solokan teras biasana diwasuhnya dikumbah sapertos kitu. Tah paminilik ungkara-ungkara anu tadi ya, jadi aya dina ungkara rakitan lantip aya bagian anu teu logis lantaran kaluar tina logika tina harti anu sanyana ya. Jadi ieu nu merlukeun kasurtian jiga tadi. Engke sabadana ieu hidup baris dipaparin pancen ngalebetan patalekan anu aya dina kaca 48 dina buku Sukapura. Didinya hidup kedah nangtoskeun ya. Kahiji naon hartina tina ungkara rakitan lantip eta. Anu kadua nuduhkeun mana bagian anu teu logisna teh. Tah para siswa sadayana rupina padaran ngeunaan rakitan lantip anu singet ieu mung sakitu lang sakapkeun sakitu bae pilih aya anu teu ngartos saperos biasa hidup tiasa naroskeun ngalangkungan WA Bapak. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.